Pikiran din ka na barang bago. Si Edi kemana? Jarang plik. Ya sama Rabda mau ya kia teh. Kemana ya? Duh, ngemplong ayah kapicen mah ya. Geus kapodokeun mah. Duh, si Edi geus panen huwi euy. Hepe koplok teh geus panen mah. Dekat teh beja-beja. Aduh, di mana pi? Mana? Ah, biasa ya baju orang mesti walungan. Geus naon? Modal. Siap modal wae penyakit. Ai itu si Edi haksidana panen heuh. Ai geus panen mah hepe jempling. Mere mau ka didinya mah tuh. Ah, boro-boro aya juga anu ka Bu Haji. Ah, si bengkeng gitu wae bura beres teh ah. Oh. Makin sigana meneangan eta ngeuna meureun amis aya kene gitu. Jangan naon sirungna. Heeh, sirungna. Penyayaan pasti dah mau bersih kabeh atuh jadi ge. Yuk urang neangan. Ayo orang nyerong atuh. Majeng ci kopi ai. Ayo. Ya daun luis sapi. Oh, nya lumayan we meureunnan baji. Oh, sugantan nu didinya. Lain ah. Oh, lain. Ngoboro ka daun hui. Ya baji orang nyerong lah baji ah. Jangan heula sirungna tah. Kabeh yaan ye. Hari dia baji je suka nayaan. Tuh baji. Oh, taning tah. Oh, tuh lumayan. Jenengan karesek lah tuh baji ah. Kerja Jangan barang baji. Oh, nangannya tadi di jalan sok aya beureun. Lebar yo. Tah nih tah, ayo kresek ya. Tah waran baji. Heeh. Urang nangan di dieu ye. Sok nangan deui ah. Tuh baji. Yaan. Ngali. Oh, Lumayan baji gelede ye. Kieu ge aramis ye. Tah baji. Mana? Tah aya keur kemah lah jang Heeh. sakanjing kopi betul baji. Aya deui sok kumpul. Ningali gelede tah baji lah. Tuh. Belah dia pi ya, sigana loba ya. Kela sok lah baji ya kagok jadi baji. Lumayan ya, sekalian ngopi duh. Lumayan mana baji? Tah, sigana loba belah dia mah korehan. Wah. Aku itu nih Tah aya. ning. Oh, tah aya alat korehan. Ngeuna euy jeung Tuh kopi tuh. baji. Ieu rumah hari can kagawean ieu. Kudu meuli triplek mah ieu. Bobo me aneuna ge. Udah akhirnya kan itu material ya kemas nutup. Nyokot lah dun hui di cokot dun hui. Tuh, rusak pisan. Aduh, itu si goblok karena naonnya tinggal rukuin bon hui aing. Dah buat kita. Sok pikeun. Nah, sia eta tuh terbuka pikiran ke bon hui aing. Bernyirung tuh. Kon gua nyeret jalan teh sia teh duitan. Joni motor sekarang urut atuh ya mas saya. Pikiran sia teh. Mun raksak ting sia teh kana kebon batur teh. Pikiran segala. Sok kana kan hui lah. Oh sia. Pikiran tuh. Lagi kebon urang. Menang aing atuh. Sok itu barantok sia teh. Teuing medit teh. Pikiran ya nya urang gerek diarah deui teh teh. Atuh tadi we dalam masa kalian teh. Oh, dah diarah nu gede teh. Bagat mah can dialak wae Ayo teh. baji lah. Tuh mari pisan. Sok itu barantok lah. Baraksak wae teh ka kebon batur teh. Sok itu goblok mah barantok sia teh. Kira ke sirungnya baji ini ke bengkel Bengkeng pisan sia mah. Oh saya baji lah, untuk aja begitu mah. Oh, bengkeng teuing. Ika marahan tuh kah, kali itu lah. Baraksak wae teh ka kebon batur teh. Eta keur urang di. Dah, mari mentok atuh mentok lah. Urang. Ulah, sok mentok Ayo atuh lah. kopi. Hanya butuh hui mah. Aduh lah saeutik ieu. Bos saya lah, bos saya baji atau pernah kalau mah bengkel gitu mah. Mantap. Sok kalau pikiran teh kana barang batur teh. Dasar goblok yang mau baraksak ke kebun batur teh. Barang batur di rusak kadang-kadang sih. Nyoi tidak diomean ku aing teh.